Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Rame ah. Jadi ku ngahiji nanar sok nu jadi NU, nu jadi Persis, nu jadi Muhammadiyah. Ikat atuh ku sosialna anu laluhur. Urang NU nyeun masjid susuganan atuh dulur urang nu di lain organisasi teh nyumbang, atuh Persis nyeun masjid atuh urang ge kudu daek nyumbang. Keren meureun lamun Islam nepi ka kitu, Pak. Anapan keur ngeusian heukeun bae itu mah masjid NU eusian ku NU, masjid Persis eusian ku Persis, masjid Muhammadiyah eusian ku Muhammadiyah. Meureun nya meureun beres jigana Islam teh. Lain ieu mang nah teu ka masjid eta aya Ka'bahan. Sing tari mang teu ka masjid itu aya bentangan. Sing tari mang deuk neangan kumaha nu eueuh nanaonan degan deui masjid di situ mun eueuh nanaonan. Akhirna teh itu kosong, ieu kosong eta kosong, karosong we kabeh. Cilaka gede lamun prinsip hirup sarupa kitu. Sabab salat teh nu bakal ditampa ku Allah Rabbul Alamin cicing ya cicing rada hese. Salat teh ulah ngaku ibu salat bakal surga, ulah waku bapa salat juga surga. Hampura surga lain aya di Tasikmalaya. Salat nu mana nu bisa mawa urang ka surga? Ye, salat subuh di dieu, salat lohor di dieu, salat asar di dieu, salat maghrib di dieu, salat isya di dieu. Surga itu Allah geus nyieun, gerajieun surga ku salat urang. Mana buktina? Subuh nepi ka lohor aya waktu 1 2 3 4. Ti subuh nepi ka lohor aya sabaraha jam dah? Ti subuh jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 8, jam 10, jam 11, jam 12. Ngape 5 jamnya? 5 jam. Salat mah 5 menit. Tapi modalna 5 jam, artinya salat nu 5 menit kudu bisa ngarobah sikap hirup nu 5 jam. Mun salat ucapanana wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, alus ucapanana, alus lekohna, alus bahasana, beres salat kudu alus ucapan ka batur, ulah pernah ngahina ngaledek nyaci jeung maki. Inilah makna salat tina ucapan. Urang geus kitu acan salat. Subuh mah nya atuh do. Lam yalid wa lam yulad. Bisaeun batur ge Allahumma bi rabbin nas malikin nas bisaeun batur ge Pak. Tapi eta bahasana qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Buktikeun dina hirup, buktikeun sing alus ucapan urang ka batur, tong nyigeung ka batur. Naha janji Allah, salatna ditolak, tahajudna ditolak, duhana ditolak, ibadahna ditolak, sapanjang tatangga dulur nyeri hate ku bibir urangna. Tu geuning. Namaruk lain ayat nu diomongkeun ku kuring, ayat Quran pate teh. Salatna ditolak, tahajudna ditolak, duhana ditolak, sapanjang ayat tatangga jeung dulur nu nyeri hate ku budi sikap jeung ucapan urang. Matak bahasa salat teh panjang geuning, lain sakadar wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, alus ucapan urang ge kudu ngajaga ucapan ulah nganyerikeun hate tina bacaan tah geus moal kataekan. Bubar salat ge kadang-kadang urang mending ngomongkeun batur, caricing dina eta teh dina masjid bari ararudu ngaliwat. Ka mana euy? Ka kebon salat heulah henteu. Aduh cenah hampura bobo dunia si laing mah. Ucapan kitu teh jiga bener tapi salah. Dakwah lain ku kitu carana. Nyaan Pak. Geuning aya ruku. Ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kitu nya. Aya geuning subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Teuing ti mana? Anu apalna urang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nu apal. Teuing ti mana anu kieu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi teuing ti mana eta mah teh teu apal abdi eta mah teh. Bu guru ka Jepang, di Jepang lamun panggih jeung jelema kali kata garobae hai. Jika heuh nya bahasa Jepangnya apa dulu teuing kali kata garobae hai. Naon Pak teh ruku di Jepang ngahargaan batur jelema nu sok salat sagoreng-gorengna batur sasalah-salahna batur tetep kudu aya penghargaan sabab itu teh manusia makhluk pangeran sarua darajatna mah jelema nu kudu dihargaan ka jelema anana budak batur baung bedegong tong diomongkeun nu jadi hate mah indung bapana bener Bu tuh ruku teh ngahargaan batur geuning. Geuning aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Naon katuhu simbol kealusan, naon kenca simbol kagorengan. Anger kanu alus doakeun alus, nu goreng ge doakeun mah kudu. Ibu dereg-deg diuji ku Allah salat ibu salaki beger tah. Deuk kumaha ngadoakeun ka salaki beger? Ya Allah,
abdi nampi berita warta ti pasar geuning caroge teh paingan loba ngiles geus magrib dipanya teh dari salat ai teh geuning beger ya Allah bari aduh beger teh kanu leuwih ti abdi mah kieu buka keng itu mah mulus bersih ya Allah leahkeun manahna saekeun hatena kembalikeun cintana ka abdi ya Allah abdi mohon hade eta doa ieu mah beger nafsu datang ya Allah kodaran sekalian sing tabrakan Gusti lamun enak keur sepedahan sing bana bitu lamun enak keur dahar sing karacunan ieu teh doa atawa ancaman berat tak assalamualaikum kakatu assalamualaikum kakek teh berat Pak teu samudah dina salat assalamualaikum ieu teh toong atuh nabi akhlak teh pan kitu mana bukti tuh kafir murtad bolongkotan di juru Mekah unggal poe ku nabi dianteran tuangan kafir murtad Yahudi asongan ditatap diusap aya remeh dicabut jelema eta Yahudi bari kafir kumaha ngomongna anjeun pemuda alus ku sabab lolong pan teu nempo anjeun teh pemuda alus tapi tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul Muhammad jelema gelo nabi teu ngaku isukna dianteran deui Pak dihuapan deui 15 tahun nabi mere Yahudi nu lolong 15 tahun nabi narima cacian makian ti Yahudi nu lolong ieu umatna kasukuri andai kata ibu barang bere kata tangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal isuk besok ngararaku lah andai kata bapak mere kata tatangga ngodon ngahina bapak deuk mere deui moal isuk caritana urang teh umat Nabi Muhammad nu micontoh umat Nabi Muhammad nu nuturkeun Nabi Muhammad saha nu dituturkeun ku urang sebenarnya hanya kamu plase bibir nyaritakeun Nabi Muhammad tapi akhlak mah anggang jeung Kangjeng Nabi Muhammad bener Pak Yahudi lolong bro Yahudi lolong kafir ngaledek dihuapan coba urang kanu sa Islam ge hampura Pak pedah beda pedah si itu teu ka masjid pedah si itu tara muka Quran geus silih cirian maneh hirup la ilaha illallah nabi mana nu keur ditaluturkeun bro aral anjir atuh da ari heueuh atuh tapi benernya tuh cekuring ge Pak asli ai ngomong eta teh maluhur teuing ibu sieun ngan ai bener mah asli eta ada ngan ai bener masih kena lemas bahasana tuh bisa percaya nah wajar batur salat di ngewa nah wajar pedah beda salat batur di murtad nah wajar pedah batur kitu kieu di bidah teu wajar silih hargaan atuh da urang ge teu sampurna jiga batur aya nu ditiung tapi haseum beungeut aya nu tara ditiung tapi amis budi di mana nu di jalan tara ditariung Pak tapi tiap bapak datang om check in om tak eta maksud kuring teh nya sorry ye mau ngasihin viral deui jadi capek deui hoream tuh gambaran lalakon hirup salat ti subuh nepi ka lohor ti lohor nepi ka asar aya lolongkrang waktu ti asar nepi ka magrib aya lolongkrang ti magrib ka isya ge aya lolongkrang waktu eusian atuh ku akhlak salat dina salat tungkul aya nu salat kieu tungkul berarti akhlak salat teh kudu nemukeun tawado hirup ulah pedah maneh boga ilmu ulah pedah maneh boga harta nya campah ka sasama ulah pedah maneh keur dipake sombong dipiara teu kengeng kudu leuwih tawadu hirup Gusti ieu teh ujian ti salira abdi kieu teh ujian ti salira aing geus ku bisi remban ku bawa ucapan beda jeung akhlak maka abdi kaburo maktan indallah kakeheul di sisi Allah lamun hiji jelema ucapanna alus tapi pilakuna garoreng patut jadi ieu dakwah teh lain keur bapa lain keur ibu tah keur awak kuring bener cek nabi teh kudunya ka budak yatim parantos urangnya ka budak yatim kadang-kadang inget kadang-kadang teu mere jeung kadang-kadang embung nya ibarat aya geuning aya duren montong meuli montong hayang jeung montong menta di dinya urang posisi teh padahal cek nabi teh jelema nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung leres Bu juk tanyakeun ka ustad bener tuh Pak tapi naha atuh urang cing tina ladang rajaban teh ieu tina ladang rajaban ya ieu nu hadir aya 250 urang meureun di karang lah 250 urang taroh lamun dina poe ieu ngaluarkeun tong gede 10.000 berarti geus 2 juta setengah Pak 2 juta setengah ngariung RW RT jeung BPD ngariung jeung DKM na 2 juta setengah belikeun kana beas deuk naon teuneun di masjid
pan baheula lagi masjid teh tempatna donatur teh masjid zaman Nabi teh Pak. Ayo urang mah lain kadon masjid teh di donaturan. Tempat zaman Nabi masjid itu jadi donatur ke umatna. Deuk teu kabita ka masjid kumaha nu sangsara katulungan ku masjid, nu yatim kasakolakeun ku masjid, akhirna geremreng ka masjid, lain hayang bantuan-bantuan teuing, tapi Nabi nyieun metode jelema susah mah urang kudu nyieun jasa ka kara dakwah, ari urang mah dakwah meneng nyieun jasa teu.